tata rucingan ya. Kita makan ya. Batu. Ya, batu naon nu aya di cai. Batu naon nu aya di cai. Coba bapak nu makan. Kabeh batu mah di cai. Beda lah, hanteu teh kabeh. Batu naon nu Nah di cai. Nu aya di cai. Nu aya di cai. Batu naon. Batu naon ya? Taluk lah. Kabeh batu mah di cai. Salah. Batu garing. Salah nanyana. Iya, tapi bener gelin. Naon? Batu nu aya di cai. Itu aya di cai. Anu teh aya nya. Heeh, salah. Si Gana kieu deh. Coba Deden kan sok bingung wae pas ngajawabna. Bingung. Tuh, pan gitu. Buru. Oh, gitu mah nya. Jadi ngajawab anu pas jawabanana teu cicing wae entong taluk. Jawab heula maksudna. Jadi salah kita tapi jawab. Maksudnya pusing-pusing amat taluk. Bae ngaco oge gitu maksudna. Iya. Gantian. Gantian. Oke, siap. Hafal bahasa Arab tuh. Hayolah boleh dado. Oke. Ayo start. Mamane nyeuseuh bahasa Arabna naon? Mamane Nyeuseuh bahasa Arabna naon? bahasa Arab naon? Mudahan. Salah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Mamane nyeuseuh. Indung mana nyeuseuh? Bahasa Arabna naon? Buru. Naon ya? Kadang ya. Sama aya ya. Buru. Mamane keur kumaha? Nyeuseuh beda. Tadi bahasa Arab naon? Naon ya? Ada leteuing. Iya, dah tarik lah. Naon? Matah sabuna. Oh, berarti mah aya kan, Bu? Iya, aya sambunganna. Iya, matah sabuna. Mata sabuna. Mamane nyeuseuh patah sabuna. Bener. Terus Kepeah bahasa Arabna naon? Apal eta mah. Naon? Nah. Kepeah bahasa Arabna naon? Kopeah bahasa Arabna. Naon? Wadah huluna. Ih, jangan di mana? Hah? Jangan di mana ya? Nyaho dina. Bener. Bener ya? Bener. Ibu kenapa? Sok tekat. Aya hiji sato. Heeh. Naik ka Monas. Tinggal naon? Ayah hiji sato. Hewan. Naik ka Monas. Naik ka Monas. Nah, Tinggal naon tah? naon? Turu tebak. Ayah hiji sato. Hewan. Hewan gitu. Contoh we monyet. Naik ka Monas. Tinggal naon? Tinggal bohong dak. Salah. Tinggal suguna. Salah. naon? Tinggal naon? Tinggal naon? Tinggal naonnya? Monyet naik ka Monas. Tinggal tapakna. Salah. Tinggal naon atuh? Tinggal turuna.